Warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipika hormat Bapak Ibu guru sarta rerencangan sakola anu simkuring dipika cinta. Alhamdulillah urang sadaya tiasa ngariung dina ieu kesempatan dina kayaan sehat walafiat. Mugia sagalana aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina waktos ayeuna simkuring bade nyanggakeun biantara anu judulna Mieling 17 Agustus 1845. Peryogi ka uninga seueur pisan ngorbanan anu tos dipasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kemerdekaan negara Indonesia. Ku kitu urang salaku generasi muda penerus bangsa tos keudahna neruskeun perjuangan para pahlawan urang ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia anu leuwih hade ajang kaharepna. Sajabina ti eta seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangka ngisi kemerdekaan ieu, sapertos ngajauhan diri tina pengaruh narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tawuran, sarta seueur anu sanesna. Intina urang sami-sami hayu babarengan ngisieun kamerdekaan ieu ku hal-hal anu positif sarta manfaat pikeun diri urang. Rupami mung sakitu anu tiasa kupihatur ti simkuring, hapunten anu kasuhun saumpami dina biantara ieu aya kecap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.